Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Dina kesempatan ieu Kang Herman bade berbagi tentang pengarang kitab Safinatun Najah. Sebab ari kitab Safinah teh salah satu kitab anu sangat terkenal di berbagai pesantren, sebab biasana karak asup pesantren ge urang tos dikenalkeun ku kitab Safinah ieu. Margi kitab Safinah teh mangrupikeun kitab fikih anu sangat ringkas tur mudah dipahami ku pemula. Tapi kadang urang sok poho tara hayang nyaho saha sih nu ngarangna. Kadang-kadang aya santri nu tos tamat 3 kali ngaji kitab Safinah, tapi ketika ditanya pengarangna teuing atuh teu nyaho. Kadang-kadang gitu. Tapi kadang-kadang mah ustadna oge teu nyahoeun deui. Ya Allah. Ku masyarakat geus disebut ustad. Geus dihormat. Tad ente madhabna madhab naon tad? Atuh ana mah madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Fikihna ngaji kitab naon tad? Atuh Safinah. Safinatun Najah. Sa pengarangna? Tah aing poho. Baheula keur masantren pas palebah ngaji pengarangna aing teu ngaji. Jadi nepi ka ayeuna ge teu nyaho eta pengarangna saha. Tah ulah sampai ka kitu. Pengarang kitab Safinah teh nyaeta seorang ulama anu sangat terkenal, namina al-alim al-alamah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami. Katelah nama Syekh Salim bin Sumair. Beliau nyaeta mangrupikeun seseorang ahli fikih sareng ahli tasawuf anu bermadhabna madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Selain eta, Syekh Salim oge adalah seorang pendidik anu sangat dikenal naonana, dikenal keikhlasanana, sareng dikenal sangat sabar dina ngasuh anak didikna. Ngasuh burang kali teh butuh kesabaran, teu cukup ku ilmu hungkul. Luhur ilmu agama nama ngan ngadidik santrina teu sabar, saeutik-eutik molotot. Santri salah saeutik molotot. Santri salah saeutik disentak. Sabulan ge pada regang ke santri. Ya Allah, eta ikhlas jeung sabar teh kudu aya di seorang guru. Dia eta ari ngomong meni babari puguh hese praktek nama. Hanya orang-orang anu diberikan keistimewaan lah anu mampu ngajarkeun ilmu agama bari ikhlas tur sabar yang harupan
karakter santri anu rupa-rupa. Selain tenaga pengajar, pendidik santri, beliau oge seorang hakim anu adil sareng anu zuhud kana dunia. Batur mah jadi hakim masih keneh bisa nyempetkeun mamatahan ngaji. Siama kerak jadi hansip geus teu hayang pan mamatahan budak tolol. Kerak jadi karyawan pabrik geus gengsi mamatahan budak sorangan gampang budak batur. Pasrahkeun ka ustad. Ngomongna songong di ka ustad. Tad doayalah pangmamatahankeun budak anak ya. Anak geus teu sempet yang mamatahan budak. Sibuk anak mah kali karyawan ayeuna mah. Hayangna nyieun budak kumpul sia mah ngadidikmu. Leuheung lamun ngulian maka ustad geus jeung adon nyiksa hungkul ka ustad teh panan. Zaman ayeuna mah geus kitu tah. Mamatahan ngaji alif-alifan wae ge geus teu hayang ka budak teh. Pasrahkeun we ka ustad. Leuheung getak lamun dipasrahkeun ge ieu mah tibang we dijurungkeun jig sia ngaji ka ustad kitu. Teu masrahkeun teu naon. Tara mere duit di ka ustad. Hayangna maneh mah nyieun budak barusut lahir engke jadi ustad we nyaho-nyaho budak teh meunang syafaat we engke di akhirat. Bung ngurusanna pang tolol-tolol eta boga kolot macam kitu. Emang kenyataan. Zaman ayeuna mah geus kitu, ustad bae dikekesak. Dititah mamatahan itu, titah mamatahan ieu. Pang mamatahankeun salat mayit, pang mamatahankeun hadiah, pang mamatahankeun ngaji. Ari mere duit ka ustad tara belegug kitu kitu. Baru karena babari meureun mamatahan kitu. Jadi aing mah ambek ka jelema nu kitu teh terus terang bae. Nyepelekeun ka ustad teh. Aing mah teu ridho nempo ustad baralangsak hirupna. Kusabab loba jelema ngalaledek atawa nganggap sepele kana ilmu ustad. Tapi ari budak sakola PAUD ka guru teh meuni kedongko-dongko sabulan 200.000 bayaran anak gitu. Nu diajarkeun naon coba unggal isuk. Tah neangan sapi ku guruna. Mana sapi yang ini. Eta budak nyebut yang ini kusabab neangan sapi eueuh. Akhirnya nunjuk ka indungna yang ini. Indungna dianggap sapi ku anakna eta. Tapi indungna hebat. Atoh we dianggap sapi ku anak ketepuk tangan. Wih, alhamdulillah ya. Anak saya udah tahu sapi. Mana sapinya? Gue, goblok gitu. Aduh, zaman ayeuna ya Allah. Lain ulah. Kudu nyaho sapi oke. Tapi kudu adil. Kudu adil. Belajar urusan duniawi wajib da urang keur di dunia. Tapi belajar pikeun bekal ka akhirat oge eta leuwih wajib. Nu matak lamun bayaran ka PAUD diajar neangan sapi 200.000 sabulan kuduna diajar salat mas 500.000 sabulan. Eta adil ngaranna. Benge tah lain cecengiran wae. Nah, ari ustad anu ngajarkeun alif ba nepi ka iya terus ngajarkeun bahasa Arabna, terus ngajarkeun tajwidna, terus ngajarkeun cara salat mayit, cara hadiah itu. Mere teh gocap setahun sekali tolol. Mentak loba ustad bararegang di kampung kusabab kurang parab. Ya Allah, ya Rabbi.
marukana moal dihisab gitu. Pasti aya hisabanan. Lain hartina ustad da ari ikhlas, da ustad juga manusia, butuh daang, butuh udud. Nah, kan kudu seimbang. Ustad ge bogaeun keluarga, butuheun dahar, nepi ka manehana teu bisa gawe kusabab ngajar santri. Nah, atuh orang tua na sing hideng pek barere duit ustad teh sabulan sakali, saminggu sakali supaya ustad oge jongjon ngajar budak ente ngarti meureun. Nah, etalah Syekh Salim bin Sumer, seorang ulama anu sangat terkenal ikhlas sareng sabar, oge terkenal sebagai hakim anu adil sareng juhud. Beliaulah anu dilahirkeun di desa Jiasbuh, nyaeta sebuah desa di daerah Hadramaut, Yaman, anu dikenal sebagai pusat lahirna para ulama besar dan berbagai bidang ilmu keagamaan. Yaman menepi ka ayeuna pan kota wali rarajin ibadahna. Sakumaha para ulama-ulama anu sanesna, Syekh Salim bin Sumer memulai pendidikanana di bidang Al-Quran. Sahanu pertama ngadidik ka Syekh Salim bin Sumer ayahandana, bapakna ta denge memeh dikabaturkeun teh didik heula ku orang tuana. Kakarak dikabaturkeun, ieu mah budak masih kene ngising dina calana geus dipasrahkeun ka ustad. Ya Allah, maneh mah hayangna macul doang. Ieu ramana Syekh Salim bin Sumer oge seorang ulama besar, namina nyaeta Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumer. Aya nu nyebutkeun bin Sa'ad, aya nu nyebutkeun bin Sa'id, sami wae lah. Dina waktu anu sangat singkat, Syekh Salim bin Sumer mampu menyelesaikan belajarna di bidang Al-Quran, bahkan mantena meraih hasil anu sangat baik sareng mendapatkan prestasi anu sangat membanggakan bagi orang tuanya. Etalah hasil didikan orang tua. Selain ti eta, Syekh Salim bin Sumer oge mempelajari ilmu-ilmu bidang lainnya seperti ilmu bahasa Arab, ilmu fikihna, ilmu usulna, ilmu tafsirna, ilmu tasawufna, bahkan ilmu tentang taktik militer Islam. Wih, tetanggung-tanggung batur mah diajar teh. Urang mah karak ngaji saminggu sakali bae geus asa pangalimna, geus asa pangsolehna. Batur mah segala bidang ilmu dipelajari. Syekh Salim bin Sumer belajar ilmu-ilmu anu tadi tos disebutkeun teh. Beliau belajarna ka ulama-ulama anu sangat terkenal nyaeta di abad ke-13 Hijriah di Hadramaut. Di antara guru-guruna Syekh Salim bin Sumer nyaeta Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumer ramakna teh. Anu kadua nyaeta Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Batur guruna hebat.
urang mah guruna saha YouTube. Ya, ya Allah, lain ulah belajar ka YouTube pek bae daripada nempo video porno di YouTube maneh. Nah, ieu Syekh Salim bin Sumer saparantosna belajar ilmu agama dipayuneun para guru-guruna anu sangat terkemuka. Terus beliau memulai dakwahna dimulai ngajarkeun Al-Qur'an. Terus teureun-eureun beliau ngajarkeun Al-Qur'an, timimiti alif-alifan, lam-laman, nepi ka iya-iyaan, terus ngajarna bari dibarengan ku ikhlas sareng sabar. Sehingga beliau berhasil mencetak para ulama ahli Al-Qur'an di zaman eta. Etalah buah kesabaran sareng keikhlasan seorang guru. Makin tahun terkenallah Syekh Salim bin Sumer teh sehingga bertambah banyak santrina. Ieu santrina lain sa-RT doang. Tapi dararatang di luar kota di daerah mana-mana dararatang nyalamperkeun ka Syekh Salim bin Sumer. Begitu datang santri-santri semakin banyak sehingga beliau merasa penting untuk menambahkan bidang-bidang ilmu anu kudu diajarkeun ka santrina. Akhirna berkembanglah ieu muncul urang pesantren Syekh Salim bin Sumer ngajarkeun ilmu tata bahasa Arabna, ilmu fikihna, ilmu usulna, ilmu tafsirna, tasawufna jeung ilmu taktik militer Islam pun diajarkeun ka santri-santrina. Itu. Jadi ketika semakin loba murid teh urang ge kudu semakin waspada jeung kudu semakin meningkatkeun wawasan ilmu, sebab ketika murid semakin loba maka bakal timbul masalah-masalah. Untuk mengatasi masalah-masalah iyalah urang kudu make ilmu. Nah, gitu. Ari zaman ayeuna mah lain kitu. Mimiti santri ngan 2 terus nambah di jadi 10, nambah di jadi 20. Wah, geus nambah 20 mah sibuk ye. Sibuk naon? Sibuk nyieun proposal. Nyieun proposal ngajukeun insentif. Nyieun proposal ngajukeun pembangunan pesantren. Iya mah. Kitu bedana ustad ayeuna jeung guru baheula mah. Leuheung keneh ustad ngajukeun bantuan insentif atawa ngajukeun bantuan pesantren mah leuheung. Ieu geura ustad lain ngajar henteu. Hayang menang insentif guru ngaji pan PA eta. Iya mah. Ya Allah, ya Rabbi mau jadi daging, baru karena mau dihisap bener. Aduh, ari lebah ngajar ngaji nama ada rembung 1.000.000 alasan. Tetiasa tiyalah, sibuk tiyalah, capek tiyalah. Ari bagian aya insentif teu paduli capek, teu paduli naon, diberi ka mana ge. Teu malalikir jelema teh nya. Di antara ulama anu berhasil dicetak ku Syekh Salim bin Sumer di antarana kahiji Al-Habib Abdullah bin Toha Al-Haddar Al-Haddad rahimahullah. Nu kadua Syekh Al-Faqih
Ali bin Umar Bahuzah dan ulama-ulama nusanesna etalah hasil cetakan ulama anu ikhlas tur sabar nepika bisa ngahasilkeun atau mencetak ulama-ulama besar. Selain sebagai seorang pendidik anu sangat hebat, Syekh Salim bin Sumer oge seorang pengamat politik Islam anu sangat disegani. Beliau memiliki banyak gagasan sareng sumbangan pemikiran anu menjembatani persatuan umat Islam dan membangkitkan mereka dari ketertinggalan. Tapi bukan hanya bergelut di bidang urusan akhirat hungkul, tapi beliau terlibat langsung sebagai pengamat politik, sebagai hakim dan lain sebagainya. Luar biasa ieu karunia nu dipasihkeun ku Allah ka Syekh Salim bin Sumer. Jadi sebenarnya umat Islam ulah sampai buta politik. Urusan politik manggeus kembali urusan batu. Justru lamun umat Islam buta politik celaka. Pemain politik orang-orang teu beres hungkul atau bahaya. Mentek kudu aya kontrol ti para kiai, ti para ulama supaya naon? Supaya seimbang. Beliau oge sangat aktif mendorong umat Islam supaya melawan para penjajah anu bakal atau anu hayangeun ngarebut daerah-daerah Islam. Ari temakan zaman penjajahan kene. Jadi beliaulah penggerak umat Islam untuk melawan penjajah. Nah, dina hiji waktos Syekh Salim bin Sumer rahimahullah dipanggil ku kerajaan Kasyriah anu aya di daerah Yaman supaya membeli peralatan perang anu paling canggih di saat eta. Jadi dipercaya saking ku ahli pengamat politik akhirna Syekh Salim dipiwarang meser peralatan perang nu paling canggih di zaman eta. Kemudian beliau berangkatlah ke mana? Balanjana ke Singapura sareng ka India balanja senjata. Begitu beres ngelaksanakeun tugas ti raja teh, kita beli peralatan perang ternyata hasilnya bagus. Sangat-sangat bagus ditilai ku pihak kerajaan. Kemudian Syekh Salim bin Sumer diangkat sebagai staf ahli di bidang militer kerajaan. Luar biasa ulama, Masya Allah. Mudah-mudahan atuh urang ge katepaan. Iki geus rada katepaan sih sebenarnya. Timimiti guru ngaji alif-alifan diangkat jadi wakil ketua HKTI. Bang Wahyu eta bata. Can ge beres wakil HKTI, can gajihan di HKTI. Geus diangkat deui jadi tim seleksi rutilahu, rumah tidak layak huni. Eta can beres geus diangkat deui jadi koordinator program tani. Yes. Eta geus loba jabatan mah ngan ari gajina hiji ge eueuh. Kajuat-juat hulu hungkul. Ya Allah. Geus rada ketepaan Syekh Salim bin Sumer. Lebah dina dinya nama. Selama
Syekh Salim bin Sumer, janten staf ahli di bidang militer kerajaan. Beliau pengabdiannya sangat hebat, pengabdian kepada umatnya melalui jalur birokrasi sangat hebat. Beliau terpengaruh ku pakar-pakar politik anu lalicik anu dolim teu ngaruh. Beliau melempeng bae, malahan loba mengkritik anu konstruktif kepada pejabat-pejabat atau elit-elit politik anu kurang ajar. Loba berarti jamaah harita ge. Nah, kusabab prestasi Syekh Salim bin Sumer ketika menjadi staf ahli di bidang militer, maka diangkatlah di tahun berikutnya, diangkat menjadi penasehat ahli sultan. Hui, menai nama penasehat ahli kepresidenan, keren. Urang mah karek diangkat staf ahli ke-RT-an. Kan garing melulu jabatan teh nu icisan. Membuat awak begang. Ketika diangkat sebagai penasihat ahli kesultanan, pada awal nama sultan sangat patuh, sangat tunduk karena segala saran sareng nasihat-nasihat Syekh Salim bin Sumer. Tapi sayang, pada tahun-tahun berikutnya ieu sultan teh jadi teu ngawaro, biasa kan gitu pejabat mah. Ringgeus aya di puncak kejayaan mah sok poho ka kiai pan. Ninggang we arek nyalonkeun sungkem henteu we bujur teu luhur sugan sungkem nage ka kiai minta izin sareng doa. Beres we kampanye poho pan ka kiai. Nah ternyata geuning ti baheulana ge kitu. Ieu oge kitu ye sultan. Mimitina mangawaro ka Syekh Salim bin Sumer, nurut kana parentahna, kana nasihatna, dan kana sebagainya patuh. Lila-kalilaan teu ngawaro, bahkan cenderung ngaremehkeun jeung ngahina ka Syekh Salim bin Sumer. Nah, keadaan ialah semakin buruk sebab daya pihak-pihak anu mampu ngadamaikeun antara Syekh Salim bin Sumer sareng sultan. Akhirna pecah politik, retak hubungan antara kedua pihak, antara Syekh Salim bin Sumer sareng kesultanan. Nah, kusabab ningali sikap sultan anu tos henteu memihak jeung teu ngawaro ka Syekh Salim, maka Syekh Salim bin Sumer memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Kasiriyah sareng hijrah menuju ke India. Nah, pindahlah ke India. Periode di India sabaraha lamina ye simkuring teh acan mendak sabaraha lami mantena di India, naon wae di India teh nu dikerjakeunna ye simkuring teh apal teh acan mendakan. Nah, saparantosna hijrah ka India, beliau kacaritakeun dina sejarah, beliau hijrah deui ka negara Indonesia, tepatna ka Batavia, mun ayeuna mah Jakarta. Nah, berarti ieu ulama besar anu ngarang kitab Safinah teh alhamdulillah pernah singgah di Jakarta, Indonesia. Mudah-mudahan urang kabehan sing kenging kaberkahan ti orang-orang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
berita kedatangan Syekh Salim bin Sumer ke Jakarta atau baheula maka Batavia tia tersebarlah ke seluruh pelosok negeri sehingga berduyun-duyunlah dararatang ka Syekh Salim bin Sumer untuk menimba ilmu, belajar jeung nyuhunkeun kabarokahan ti mantenanana. Dina waktos harita Syekh Salim bin Sumer sasarengan sareng para ulama, para habaib anu aya dina zaman eta, Syekh Salim mendirikan berbagai majlis-majlis ilmu sareng majlis-majlis dakwah sehingga akhirnya semakin kuatlah posisi Syekh Salim bin Sumer di Batavia dina zaman harita. Karakter Syekh Salim bin Sumer waktu aya di Jakarta terkenal dengan sikap anu sangat tegas di dalam mempertahankan kebenaran. Apapun resikonya yang harus dihadapi, beliau tetap teguh memegang kebenaran, henteu mencela-mencela. Nah, akhirnya singkat cerita didinya terbentuklah atau dijadikanlah kitab Safinatun Najah anu lengkapna, nami lengkapna nyaeta kitab Safinatun Najah fima yajibu ala abdi li maulah. Artosna perahu keselamatan dalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Safinatun Najah bentuk nama sangat tipis, sangat alit, tapi manfaatnya sangat besar. Diaji dugi ka ayeuna iyalah buah karya anu lahir di seorang ulama anu ikhlas tur sabar, nepi ka karyana oge nepi ka ayeuna abadi, sehingga ieu kitab banyak disarahkeun ku para ulama, diantarana disarahkeun deui ku Syekh Nawawi Al-Bantani anu ngaran kitabna Kasifatus Sajah. Terus disarahan deui diantarana ku Syekh Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Umar As-Satiri dina judul kitabna Nailur Roja bisyarhi Safinatin Najah. Etalah sejarah singkat atau nabi profil singkat pengarang kitab Safinatun Najah anu isina ilmu-ilmu fikih bermadhab Imam Syafi'i, diantarana ngejelaskeun tentang cara wudu, bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab haji, dan lain-lainna. Insyaallah kapayuna oge urang bacakeun kitabna, mudah-mudahan sing aya manfaatna khususna kanggo sim abdi, umumna kanggo urang sadayana. Wallahu a'lam bishawab.